Para mitra sadaya rengse bagian kalima, ayeuna urang teraskeun bagian kagenep. Carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS. Hatur nuhun ka mitra nu parantos noe subscribe sareng locengna. Nu parantos ieu noe like-na. Nu sering komen para mitra seueur komentar-komentar kumang jaya insya Allah para mitra sawaktos-waktos dibaca para mitra namun maca mang jaya kinten-kinten tos saya komentar kirang langkungnya karena nya dinten-dinten atau sadinten namanya di kumang jaya dibaca para mitra itunya namanya sadinten dibaca gitunya margi aing ngawitan teuing mana dacan maruncul dacan maruncul. Atur nuhun para mitra seueur komentar anu aya patula patalina sareng dongeng mangga hatur nuhun sadayana ge bade komentar kumaha ge hiji tanda yen mitra micinta kana seni Sunda pangpangna para mitra bahasa Sunda. Hatur nuhun margi supados bahasa Sunda langgeng ayananya para mitra ulah digaparem uli lula dugi ka ieu cenah jati kasilih kujundi cenah ai bahasa deungeun cenah meni hebat cenah diparake bahasa Sunda geus kalili-lili kitu. Mangga nyangakeun dina ieu dongeng Mang Jaya hartosna mah ngadugikeun dina bahasa Sunda. Carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian kagenep wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian kagenep. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Nyi Darsih maca surat teh cenah surat anu memang dibaledogeun ku hiji jalmi nu ngaran Si Kalong kitu. Dibaledogeun make batu, di suratna dibungkuskeun kana batu kitu. Ai biasana mah nganggo panah kitu tetapi nganggo panah mun suratna nyantel dina eta dina panahna. Mangga tu para mitra kumaha ieu terasna ieu dongeng urang teraskeun. Atuh harita eusi surat tas dibaca ku Nyi Darsih, leng Nyi Darsih meunang sawatara jongjongan mangahulang. Mikiran saha jelemana anu disebut Si Kalong. Ceuk pikirna asa piraku aya ngaran jelema Kalong. Geus kitu mah gerendeng Nyi Darsih ngagerendeng jeroeun dadana bari mintel surat. Nah saha jeung urang mana nu nyieun surat kieu ka aing? Moal nya nu ngaran jelema Si Kalong jeung aya basa kitu sagala kalawan manehna aya maksud rek nulungan ka diri aing. Moal jelema nu rek nipu mah kitu sangkan aing daek dikawin ku ngaran Si Salim atawa Si Salim nyieun rek kaperdaya nyieun ieu surat. Tapi asa piraku Si Salim make nyieun surat kieu sagala. Lamun nyahoeun teh mah aing aya di dieu piraku teu nyampeurkeun. Moal anu kamari ngadon ngenong kitu di imah aing anu kitu. Tapi moal nya da katingalina ge barolon keneh. Moal Kang Tajudin mah kitu anak Pak Haji Juber urang Cibedug. Lamun nya teh mah nu nyieun ieu surat Kang Tajudin. Nya kacida teuing bagjana sabab aing rada kabongroy oge ku Kang Tajudin. Ngan hanyakal we nu jadi bapa aing teu pati ngarujukan majarkeun teh lain pijodoh nyai sabab eta mah turunan jalma beunghar. Rek boga salaki mah kudu kanu sabaya dina harkat jeung darajat urang jeung urang. Diteang kadinya mah memang bener cerita anu jadi bapa teh. Kitu pisan ngarumasakeun jadi jelema nu tahapan handap. Kudu ngukur kujur dina sagala rupana. Sedeng kolot Kang Tajudin mah sakitu nyacakana tina bab dunyana jelas sama kasebut jelema beunghar. Ngan beunghar eta kasebut beunghar kampung. Kasebut lega pakaya dari imah nama basajan. Saalus-alusna imah di kampung teu samodel imah di kota. Heueuna saha jeung urang mana atunya nu mere surat kitu teh piraku dedemit mah make bisa nyieun surat samodel manusia. Kitu gerentes hate Nyi Darsih peuting harita ngarasa poekeun ku nu mere surat disebut Si Kalong
Hampir aya kana setengah jam na Nyi Darsi ngahulang mikiran kanu mere surat. Keur kitu kulisik si Omlen ngulisik lilir. Bari gegetret kana punuk taksiran dicocok ku reungit. Da puguh ngarengkona nampe kana rungkun. Atuh Nyi Darsi ngaranyu gancang surat dialungkeun. Kana seuneu durukan nepi ka beakna ku seuneu. Geus kitu goloyoh Nyi Darsi ngedeng deui. Pura-pura sare. Teu karasa nyerelekna waktu harita geus kadenge hayam raong kongkorongo. Tiunggal pilemuran. Sami mere ciciren geus nyedak kabeurang. Ti belah wetan geus biji leuking kilaban. Korejat si Omlen hudang tuluy rarat reret sabaringga gegero Omo jeung Salim. Mo, in, sain. Cek Omo ukur sakitu tapi panon tetep peureum. Udang euy geus beurang ieu. Tadikeun hayam geus rame kitu kongkorongo, cek si Omlen korejat Omo hudang. Wayah kumaha teh, cek Omo bari kukuliatan. Teuing wayah kumaha-kumaha mah geus rame hayam kongkorongo. Geuing ke sain jeung ading lah. Teh mah si Omlen teu hararese sain jeung ading harudang. Geuning poe keneh teh Omo euy. Siling mah sok ngaganggu wae kanu keur ngeunah saes teh. Jeung karunya ka Nyi Darsi masih keneh tibra. Cek ading semunu ambak bari boga rasa karunyangeun ka Nyi Darsi. Disangkana mah masih keneh sare pada Nyi Darsi. Ti sabadana pasurat teh teu sare. Ukur morongkol bari panon meletet peupeureuman. Poek suatu dumi harieu me ku teu tangkalan ding. Dari waktu mah geus nyedak nyerelek nyedak ka beurang ice. Tah hayam meuni sakitu ramena kongkorongo. Gua geus manjing wan cibrug subuh ice, cek Omo. Ari nyarita kitu ari ngong kadenge hawar-hawar sora nu azan. Si horengnya geus ngagayuh ka wanci subuh. Ieu euy geus anu azan euy. Kuinggan utah Nyi Darsina euy. Ngan urang ulah-ulah digertak ku sing reuwaseun, cek ading nitah ngageuing ke Nyi Darsi ka si Omlen. Kuniang si Omlen nangtung tuluy ngoloyong. Disangka kudu sejen mah arek ngageuing ke Nyi Darsi, tapi ngadoniu pandurukan bari diberbergan ku kalakai daun awi. Keretak durukan hurung breh katingali aya bubui sampe sapotong. Asesa peuting ngaropi. Sakitu sampe gaaleun ge ih. Teu loba nu dipikir calebak we ku si Omlen mah di dahar. Ye aya kutu uyahana keur eta si Barwes. Panyandewek mah ngoloyong rek ngageuing ke Nyi Darsi, horeng rek ngalebok geus sampe gaaleunnya. Dasar tukang tetegek teu mikirkeun kana mata ciretre keneh teh. Ih. Teu lebar tu geuning lah. Sapotong deui rejeki teh melak malida. Boga nama mah asa dirurujit sabab pelakna di dahar ku urang. Jadi teu matak dosa hukumna, ari beak dimanfaatkeun menyemo. Teh mah Omlen bari ngosom ngomongna harita para wargi sadaya. Kumaha singa we Barwes lah. Teh mah Omo bari ngabalieur. Keur kitu korejat Nyi Darsi hudang tuluy rarat reret. Sok kitu nu keneh mah Nyai lah sare deui ulah kaganggu, cek ading. Geus beurang Kang ti belah wetan geus rai-rayan. Rek ayeuna wae ka lembur teh kitu. Kewe geus rada caang Nyai ongkohan. Nyai bisi rek mani heula tuh di Cimanuk. Mani teuing lah ngan sugan bau ucing garong wae. Aya kituna Nyai make jeung bau ucing garong sagala. Cek ading meuni asa suka make seuri samalah baturna ge kabawakeun ting sereng. Jadi kumaha tuh perkara abdi teh Kang? Na kudu wae kairingkeun ka lemur, cek Nyi Darsi ngamimitian tumanya. Sabab inget kana isi surat ti si Kalong teh. Ispuguh we kudu kairingkeun mah tu Nyai. Kahiji karunya ka inung Nyai bising kata tutuluyan. Kadua kudu nganyahokeun kana adat pangadatan Kang Salim. Sedang Nyai teh dihenteu-henteu gerek dipihar bener-bener ku Kang Salim. Umatak yu urang balik lah. Teh mal ading nyarita asa beuki leuleuy. Nyata kieu Kang satadina mah. Keur abdi hoream balik sabab di lemur loba anu katagiuran hate. Contona moal kamari ieu aya kaributan tengah peuting. Nepi ka imah abdi diting naon teh? Tinggal nu jadi nini we hempak aya nu ngaduruk. Ari heug teu balik inget kanu jadi kolot. Komo kitu cek Akang inung abdi keur gering. Tapi sakituna deui teu naon-naon ari kudu kairingkeun ku Akang mah. Ngan saat acana indit abdi aya paminta heula ka Akang. Ih, aya paminta naon Nyai cing sok caritakeun. Tong asa lah.
hayang pakaian, hayang perhiasan atau hayang dipanggieun ke imah. Ku akang moal burung dicaritakeun kanu kieu kejadian ceuk kalawan akang gede kayakinan pasti Kang Salim nadunan. Tong beroning menta nu kitu sanajan leuwih ti kitu ge. Keur Kang Salim moal burung nyumponan. Pok hayang naon nyai? Ke ku akang dicaritakeun ka Kang Salim, cek ading nyesedak tumanya. Di barung kubu dimarah-mai sabab Nyi Darsih bakal kaboyong deui. Lain nu kitu nu dimaksud ku abdi makang. Naon atuh? Hayang dipangnaokeun wayang kolek waktu kawin atawa nanggap tukang dongeng? Keun kela sugan. Urang nganeangan tukang dongeng di studio. Aya geuning Mang Jaya cenah sok ngadongeng. Urang teang we hayang nyaho, cek ading bari neuteub beungeut Nyi Darsih. Lain-lain teh si ading mah kerek Mang Jaya sagala para mitra. Deh, hangga urang teraskeun deui. Harita para mitra, ading bari neuteub beungeut Nyi Darsih. Lain deui. Oh, hayang mas kawin ku barang kitu? Mas kawin mah kunaon mah ieu mah? Aya kahayang leuwih ti kitu. Duh. Nah, hayang naon atuh nyai? Cik sok caritakeun. Cek ading semu bingung celengkeung si Ehon Mairan. Si Omlen para mitra. Yang eta meureun si nyai mah pakaian samodel urang dayeuh teh ya. Calana sontog, cek si Omlen Mairan. Ye, lain calana sontog sia berwes calana cut brai deuleu, cek sain nyempad. Tah heueuh nu kitu? Nyai hayang calana cut brai, ading nanya deui ka Nyi Darsih. Nu keur tungkul bari nying hareupan durukan anu haseupna masih keneh ngelun. Kumaha atuh nya era nyaritakeunana puguh kuring calah? Cek Nyi Darsih siga nu mesem. Aduh, nah make era-era sagala nyai, pokoke caritakeun ngarah puguh ka hartina. Jeung puguh ngabejakeunana ka Kang Salim akang teh. Tuh laporan gitu. Kieu nu dipimaksad ku abdi teh Kang, tapi leuwih ti heula akang. Ulah amaknya. Ina make jeung amak sagala. Moal amak akang mah asal geus kapentingan nyai we, keur kapentingan nyai. Pok-pok caritakeun terus terang ulah diding-ding kelir di sinang siloka. Ngarah ganjang ka hartina ku akang, cek ading bangun teu sabar. Kieu nya Kang ari kudu-kudu teuing mah dibejer beaskeun. Ku abdi kahareupeun akang jeung nu sajena. Batin mah abdi tibaretok keneh kumejot. Hayang buru-buru rumah tangga jeung Kang Salim. Sabab kasuka abdi eueuh deui lintang ti Kang Salim. Nya lanceuk akang teh. Nanaon pang abdi ngejati lemur. Nya teh sok aya anu ngahinghileudaan. Taina parang tepung pisan jeung akang kalawan abdi. Rek dibawa ka lemur nu tangtu baris tepung jeung Kang Salim. Meureun ku akang ge kacipta pisah kumaheun teuing bungahna. Bisa kumaheun teuing ram sonona antara Kang Salim ka abdi atawa abdi ka Kang Salim. Ih, puguh we atuh akang geus kacipta. Pala badinya namanya. Aduh. Alah moal teu ajol-ajolan temenan we tepung jeung nu dipicin tabeurang peuting atuh. Ai geus kitu, cek ading asa beuki suka aya caritaan kitu ti Nyi Darsih samalah make jeung Noel sagala kana tetepokan sain. Satuluyna mah kieu Kang. Tangke di mana abdi geus tepi ka ditu nya. Nu dimaksad teh ka imah akang, abdi gancang pernahkeun ku akang di kamar. Kitu? Ai geus kitu. Teh di mana abdi geus dipernahkeun di kamar ku akang, gancang Kang Salim susulan ku sararea. Kalawan Kang Salim sina nyampeurkeun ka abdi di kamar. Tuh. Lamun Kang Salim geus ka kamar kumaha? Cek ading talete. Si akang mah kaos budak pisannya. Tidak aku teu ngarti kana urusan ka sono. Cek Nyi Darsih make jeung ngeletan sagala. Oh, beres lah. Sugan teh lain kadinya maksud, nah kaharti atuh ayeuna mah nyai lah. Di lamun kitu teh mah nyai teh saolah-olah rek mupugkeun anu teh mapageun Kang Salim ku kasonoan beurnya. Tanya kitu maksud abdi oge, tapi kade ulah nyelakakeun ka akang. Nyelakakeun kumaha? Cek Nyi Darsih ngareret tuluy neuteub kana beungeut. Para mitra sadaya, harita atuh para wargi sadaya. Nyi Darsih ngareret terus neuteub kana beungeut adi. Nya nyilakakeun teh kieu nyai hanas ki akang jeung barudak nyusulan Kang Salim. Ari heug nyai ngejati imah akang pan akang nu katempuhan buntut maung cek adi. Boga rasa curiga si Nyi Darsih kabur deui. Ari akang aya ku goreng sangkana keranya. Tiraku di atuh abdi Kang boga itikad kitu onaman mah da lain jelema teu hideng. Monya abdi ayeuna make daek dibawa ku akang. Lamun eueuh kasuka maka Kang Salim geus we. Kajen abdi pegat pati batan daek dibawa ku akang mah. Teh mah Nyi Darsih rada baeun.
Kumalun pantok kamar dikunci heula ku akang, ceuk ading tetep hatena mah kasieuna. Teu naon-naon dikunci oge naha, teh mah Nyi Darsi. Ogar geus kitu mah tapi omat Nyai. Udah boga rasa akang neuneun ka teu percayaan ka Nyai. Kitu sotenan lain sieun Nyai kabur teuing. Sieun aya nu colonos we ka diri Nyai, kasarna mah aya nu kumawani ngagunasika kahormatan diri Nyai. Yu Nyai lah urang ngeureuyeuh. Geus caang ini mah yu. Yu euy urang ngeureuyeuh euy. Ceuk ading hatena bunga bari ngorejat nangtung. Kalawan teu loba nu dipikir deui harita keneh. Tuluy arinit anu tujuanna mah harita teh rek kalemur pasir jambe. Bari ading mawa hate bunga taya papadana. Lir kagunturan madu ka urugan menyan putih. Ari sabab nu dipiharap ku lanceukna bisa kaboyong deui. Kalawan aya dina kasalametan, samalah geus kacipta pibungaheun anu jadi lanceuk. Cag urang tunah heula di hanjuang siang urang teuneun di handileum sieun. Paragi nyokot ningalkeun, mangsa datang sampeur deui. Lalampahan ading jeung sapada batur katut Nyi Darsi. Urang ngadadarkeun heula perkara Salim nu kakara balik tas neneangan Nyi Darsi. Sadatang-datang Salim amuk-amukan ka anak buahna. Kabeh dicarekan babakuna masih Kardun jeung Ki Adnawi meni beak bersih dicarekan dikoplok-koplok dibelegug-belegug. Kituna Salim bari lajag-lejeg nulak cangkeng dibarungku panon rundut rinat kadia macan rek ngarontok mangsana. Sedang murid-muridna saurange eueuh anu wani nemal kabeh tarungkul teu kecet-kecet teu beda ti hayam ngeplek jawer nganara jangjang muringis gede karisi. Kitu sotenan ka Salim kasebut ka guruna dari kanu sejen mah kabeh ge pada gararang pada leber wawanin kabeh ge teu boga dadasar di kamanusiaan. Lamun ngadek sacekna atuh para mitra tara make dipikir heula. Kajeun kumaha satiap jalma nu wani ka murid-murid Salim eta jadi mamangsa. Ngiruwas. Ada mangga urang teraskeun deui. Harita Salim nyarita, "Jaldra, coba jelaskeun euy sakali di kadewek. Kumaha abangna si Sadi bisa kabur ah?" Cek Salim nanyakeun ka Ki Jagra anu keur meleng. Ari sabab nama sakumaha nu geus dicaritakeun tadi we ku Mamang. Nya teh sarerea ka sarean kitu tah. Teh mah Ki Jagra nyarita bari tungkul. Arina si Ading jeung si Omlen terus ka mana mantogna? Nyarita mah terus neangan si Sahdi nganduka teuing terus ka mana-mana nama. Harita emang kita balik deui jeung si Kardun. Beh nama eueuh nu sababenuleun si goblok. Jol ieu pada garoblog kabeh. Ngajaga manusia sahulu nepi teu kanyahoan. Komo lamun dititah ngajaga manusia aya kana 10 na meureun, cek Salim. Dibarung ku amekan ngahega kadorong ku nafsu. Salim turun kaburuan lajag-lejeg. Teu lida kalacat ungah deui dilak panona. Ngadilak ka si Kardun nu keur melenguk bari nangkeup tuur. Tina kituna jabrod suku si Kardun disepak kuat ngajumpali. Antukna keur Salim. Jadi meupeus keuyang kabeh murid-murid nu aya di dinya. Kabarerang samalah aya nu dibanjur sagala ku cai kopi sabekong. Sanggeus nalipak suku si Kardun jeung Salim diuk dina kursi. Budi meniba ketut haseum semu geuneuk lir beusi atah beuleum. "Adma," Salim harita para mitra ngagero muridna katelah Ki Admaji. "Ieu Ki Lanceuk," Ki Admaji nemalan bari ngarewet. "Coba teang si Ading kagogobrogna sugan geus mantog. Lamun geus mantog sina ka dieu jeung si Omlen. Dipek-prekan ku aing kabeh, tuman. Heueuh sababenuleun pisan. Keur mah pi papanjikaneun aing anu moal kabur. Bapana mabur, mana si Omo jeung si Sain? Heueuh mantog-mantog, teang heula ka ditu Ading." "Teang heula ka ditu ka si Ading." Itu maksudna para mitra. "Ayeuna Ki Lanceuk," ceuk Admaji. Atuh Salim nyentak bari ngorejat. "Ayeuna sia tolol. Kawas teu hideungna keur bujur sia," ceuk Salim. Atuh Admaji kuat ka ngarenyag tuluy unur-unuran. Jerut turun kalawan gagancangan init nu maksudna marek neangap Ading. Kabeneran harita waktu Admaji keur ngagedig teh paamprok pisan, jeung Ading katut baturna tiluan tayalian si Omlen. Omo jeung Sain si Horeng rek nyusulan Salim sakumaha pamenta Nyi Darsi nu harita geus dikerem di kamar kalawan pantok kamarna ge geus dikunci. Para mitra sadaya,
Harita Ki Admayi tuluy nyarita. Geuning ading bagea teuing ira datang ding. Cek Admayi semudu bunga bari regeureun. Pugu ka karajol pisan reuge moal aya setengah jam ite. Rilaing rek ka mana katingali mending ngagedig bangun rurusuhan. Rek nang paraji cek ading ngabanyolan. Ih. Lain rek nang paraji bugung haja kuring ter kaditu heuh ka ading. Dicita ku Salim nya maksud man yang ading. Na geus balik acan kitu. Nah, geus datang ka ditu kitu Kang Salim teh. Nu matak nitah yang ading nya geus datang Salim teh. Ira datang. Tadi kira-kira wanci lohor. Duh. Udah we kira ka ditu ite. Syukur ka ditu mah atuh. Ceula kumaha Kang Salim teh amak ieu tina perkara kuring nyusul. Si Sahdi cek ading malah nyanyakeun heula. Duh. Nyamak deui ding malah ngamuk lah barudak kabeh kabarerang atuh. Itu Mang Jagra kasebut tanggelan kuat murungkut we teu wani nemal atuh bari oge. Keun bae ngamak mah da moal katutuluyan. Kege moal burung jadi bageur ka sararea sabab kuring meunang piubareun. Piraku manehna teu hahahe mah disodoranku ka nu kareueut mah. Model madu. Cek ading rada sura-seuri. Piubareun naon ambewe? Heuh. Saha urang mana parawan randa? Admaji papanjangan. Nu dipikah hayang ku manehna bareto piraku teu apal. Hah? Nyi Darsi anak Mang Sahdi? Heuh. Bener ding, cek Admaji siga cangcaya. Si eta mah disebutkeun nya nanyakeun deui. Sumpahna ge daek disunatan 2 kali dewek mah. Daek tanyakeun ka nu marilu ka dewek. Tah. Nah bener lan. Nyi Darsi beunang euy. Admaji nanyakeun bari ngareret ka si Om Len. Dek tongar uing malah ngabohong teh. Si Om Len nyiniran dume Admayi tongar. Tong sok kitu sia berwes lah nyiniran mah ka dewek nyiniran we sia bedul. Nah atuh ding lah. Urang ba ka ditu we. Bising Kang Salim arep-arepeun heug tas amuk-amukan tadi teh cek Admayi. Geus kitu mah teu loba sempal kapigoyon terus arini trek nepungan Salim. Rentang-rentang kene ading geus sapajeng sapada batur daratang. Salim geus ngorejat nangtung menit teu sirikna curinghat. Sedang budina mah tetep kurabeud haseum. Sanggeus deukeut kana golodog pok ading miheula nyarita. Geuning ki lanceuk, cek ading bari ngalacat unggah di barung ku Budi marah mah. Oh dewek. Rek direken nu ngajentul teh tunggul atawa arca. Ieu mangkeluk nu kukubu kala kahuntu teh. Cek Salim teu tatapasini. Harita ading jeung si Om Len katut omo jeung Sain. Digitikan beungeutna nepi ka Om Len kuat ka sasompoyongan, kagitik palebah puhu ceulina pisan. Kunaon ari ki lanceuk teu pugu-pugu ieu teh? Ke heula ki lanceuk ulah waka nyieun tindakan. Kuring mah can diuk-diuk acan borora bisa cumarita ieu teh, ceuk ading para wargi sadaya. Ku ayeuna bari nepak leungeun Salim sabab rek mino deui ngagiting. Montong ngabacot sia goblok. Teu beunang diandalkeunna keur sakitu diomat-omatan ulah talobe teh. Ieu mah kalah ka malolor kabeh. Kawas nu kitu patut carananya kawasna. Boga tanggung jawab teh, heuh? Cek Salim ti popolotot huntu kekerot siga nu pinuh kagemes. Yeuh, kilanceuk. Rumasa harita kuring jeung sapada batur nu tiluan kasarean. Tapi harita kuring teu cicingeun. Teu mikirkeun kana kacape, teu mikirkeun nying hareupan peuting tuluy arinit. Nu maksud rek nyusul si Sahdi, nepi ka Mang Jagra cilaka jojoh patutunggalan jeung nu nyangka-nyangka ka kuring rek maling lauk. Harita Mang Jagra jeung si Kardun, ku kuring dititah baralik. Kahiji karunya ka Mang Jagra bisi katutuluyan, kaduana bisi kilanceuk balik kitu. Sanggeus Mang Jagra jeung si Kardun baralik, kuring jeung si Om Len kawat arinit maksud teh tetep neangan si Sahdi. Parang dina hiji poe kamari ya. Kuring papanggih jeung Omo, katut Sain cenah manehna ge meunang pancen ti kilanceuk neneangan Nyi Darsi. Atuh geus kitu mah kuring teh babarengan jeung manehna ngagabung jadi hiji kakuatan pikeun kuring. Datang ka hiji tempat kuring tepung jeung budak angon muning. Nya manehna cacarita manggih saurang awewe keur nyumput si Cimanuk di hanapeun tangka jengjing. Tina kituna kuring panasaran hayang ngayakinkeun kana caritaan budak angon teh. Ceuk pikir asugan we Nyi Darsi ceuk pikir teh. Barang diteang ka tempat panuduhan budak angon teh nya we Nyi Darsi nyampah keur nyempo dina rungkun hanapeun tangka jengjing.
Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui. Harita Nyi Darsi ku kuring dirontok tuluy direjengan, ku tiluan nepi ka hasilna kabawa balik. Tah kitu Ki Lanceuk. Maksud kuring ka dieu teh nyaeta rek ngabejaan ka Ki Lanceuk. Tapi sabalikna pikeun Ki Lanceuk kurang jeujeuhan sok bari nafsu. Lamun kitu mah kuring balik teu mawa hasil, kakara kuring rek disiksa gepek wae. Kuring mah nyerenkeun beheung teuk-teukeun suku genteng belohkeun ti goro-gorokeun. Tak kitu ceuk Ading ngajelaskeun satarabasna kalawan kasaksian ku puluhan urang murid-muridna. Salim anu harita ting palencerong kana beungeut Ading. Murid Salim ting palencerong ka beungeut Ading, kitu para wargi sadaya. Kedahna dibacana teh. Para mitra kaum dangu, Ading harita ngajelaskeun satarabasna kalawan kasaksian ku puluhna urang murid-murid Salim nu harita ting palencerong kana beungeut Ading. Bener Nyi Darsi kabawa ku ilaing euy, ceuk Salim siga cangcaya. Ye, sumpahna ge menca pegat nyawa ngadadak we, pek we tanyakeun ka nu marengan uing bareng neangan ka leuweung teh. Nanya omo si Darsi kabawa euy. Salim tumanya ka omo. Duh. Bising Ki Lanceuk kurang percaya mah leuwih hade buktikeun ku sorangan. Teh malah omo teu kapapanjangan. Di mana ayeuna Darsina Ading? Salim malik deui ka Ading. Di ditu di mah kuring puguh ge. Naon sababna teu tuluy dibawa ka dieu? Lamun Nyi Darsi kabawa ku ilaing mah nangah haja disimpang heula ka imah ilaing, diguna sika heula ku ilaing. Cek Salim goreng sangka. Ye. Menta dicekek ku jurig lamun kuring kumawani kitu. Tah saksina ge parentul apaan? Teh mal Ading hatena mah geus ngageremet. Dume Salim boga sangkaan teu bener. Eta naon sababna ku ilaing teu tuluy dibawa ka dieu euy? Cek Salim. Meni talete naker lain kadua atoh ngadengen nu dipikahayang ka kaboyong teh. Kalah kamanyangkeun heula catur. Ku ayeuna kitu barabat ku Salim dicaritakeun. Ku Ading bermitra. Ku Ading dicaritakeun sakumaha pamentana Nyi Darsi. Yen kudu disimpangkeun heula ka imah Ading kalawan Salim, kudu disusulan nu maksud yang tujuan Nyi Darsi rek nemongkeun ka sono. Tutas Ading ngadadarkeun urusan Nyi Darsi pok nyaritakeun deui urusan aya surat tinu nyebut si Kalong teh nu mawa kabur Mang Sahdi. Jadi bener Nyi Darsi ngomong kitu. Tanyakeun we engke ka jinisna atuh. Syukur euy kitu mah euy. Tena dewek rek nanyakeun ka ilaing. Cek si laing tadi aya surat tinu nyebut si Kalong, mana suratna? Cek Salim nanyakeun urusan surat. Ieu ti mangkukna ge dipesakan nyaeta keur pipintonkeun kanu jadi lanceuk. Teh malah Ading bari ngasongkeun surat. Berai ku Salim dibuka tuluy dibaca jeroeun dada. Tutas maca surat rei beungeutna beureum kadorongku. Harita teh para mitra panasna hate. Nu tadina Salim geus lelerek asa kaubaran dumeh Nyi Darsi geus kaboyong. Jadi kudu jadi adi. Ayeuna datang pi amaraheun, samalah leuwih loba batan Salim ngarasa dihina ku nyebutkeun si Kalong teh. Kurang ajar bangsat sia. Saha manusana kumawani ku kubu ka aing sia. Asa kakara aing jelema ngaran si Kalong. Galintang ti asu atawa anjing boga ngaran si Kalong mah. Coba anu bayi. Sa kira-kira na manusia anu boga ngaran samaran si Kalong. Sugan sia bisa nyawang. Nah, batur salemur. Nah, atau nu jauh cing sok. Sawang ngarinya. Palang ngarinya. Cek Salim ngareret kaganekna. Anu katelah Ki Adnawi. Minang katanggelanana. Aduh. Buka teuing Agus mawang ge ngarasa poekeun ite. Tapi keun kumaha urang intip-intip manusana. Lamun kapangih matong bare dibahatong bah dibere omer. Paragatkeun euy nyawana tuman manusia kitu patut mah. Tema Ki Adnawi sombong. Tapi ku pangrasa dewek geus moal salah deui. Manusia-manusia anu ngadon ngenong di imah Nyi Darsi teh asugan. Cek Salim boga timuru kanu ngarenong di nyibat Nyi Darsi. Kateuing lamun kitu mah atuh Agus. Hayang nyahoe di mana geus rineh jeung Darsi. Tanya secara lemah lembut. Geus ayeuna malah tong inget-inget manusia anu nyieun surat. Geura tepungan ka ditu Nyi Darsi bisi keseleun. Komo kitu cek Ading kamar nu dieusian ku Nyi Darsi tadi kunci. Cek Adnawi mungkas omongan. Kitu sote inggih Salim ngabarerang deui kanu sejen. Waktosna ka Bujeng Saeb.